Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri, intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al ulama'u warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teu. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim, anu harita kazaliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis, kelenteng gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskeun ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in, datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal. Atuh beres Ki Jamal. Lumayan lah malnya. Yang sameli Fortunereun eta sih gara-gara mah jeung Ki Fudoli. Hancur jai. Atuh mana warasatul anbiya. Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis, teu akur jeung Al-Qur'an rindes taruhanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki, nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh, bahkan rek dibunuh Kangjeng teh Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai horenganan perang barang Ki Jamal balik dicaringin Ki Fudoli, Ki Nurjaya, ya Karim ganti mobilnya sering biasa jadi berjuang. Kos gitu ya, oh masalah sih Ji, biasa bae sih. Oh masalah tuh. Tuh kan, atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala kaistana eta ge salah satu kemajuan, salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Ki Nurjaya ge meureun hayangeun diondang ka istana ngan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya nama kitu ge loba anu henteu bener babalianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh pesantren makin eksis sebab
dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemunkaratan di zaman Belanda memeh merdeka. Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deh, bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu lelempangan ke pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah orang masih kena himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Jam merdeka geus bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah ieu lamun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon? Jawab atuh Ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sakadar engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon? Guru kula aya Banjar, guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Ulah nanya tahun bah lah pokona mah tamat mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek atuh lain deui bah hayang lebeungeut abah bah ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa. Kemudian ke belah dia ke Mama Bakri sangat istimewa. Komo ka Gentur ka Keresek Mama Keresek mun urang kuari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman, duanana jadi kiai ngebledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jana mah ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Udah nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh aya Karim teu kaharti tapi lamun ngaji Masya Allah capetangna luar biasa eueuh be galak gap gelep gep tapi lamun ngobrol teu kaharti tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang mun ngaji teu kaharti. Ki Nurjaya mah leuwih tah macam ieu basa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil. Ulah harita dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa. Ngaji Bukhari, ngaji naon gitu ngaranna ukudul juman dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca. Buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal. Eta kan eta Buya. Salah satu keistimewaan Abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah ka Gentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya Abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kadaria mah meureun urusanana batin, urusan haram, urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teh terus atuh nya nama kolot kula budak ente terus akhirnya nanya ke Abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna. Malam Salasa harita Abuya make cincin di dia opat
Haji nyurahna kikiran bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta abuya can kahartieun beureun ku kiai teh datang amarah ih jaman sababaraha kali ge teu kaharti bae cek eta. Ta eta lah ahli-ahli batin mah seperti kos kitu. Mun harita Ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku abeuh. Sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo. Gitulah guru-guru orang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan bae terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa. Nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang.